sebagai jalan memperoleh rahmat Allah. Kepada Bapak Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuru ala illah la'allahum tuflihun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang semangat thalabul ilmi tapi diberikan kesibukan oleh Allah, sehingga waktu yang luang pun itu menjadi tidak tercapai ketika dia ingin menuntut ilmu. Ada orang yang dia tidak sibuk, cuman semangatnya tidak ada. Jalmina mabu teu sibuk, malahan mah santai, cuman semangat thalabul ilminya enggak ada. Maka orang pun itu jadi tidak datang. Anu riweuh mah nu mana? Nya manehna teh sibuk, nya waktuna teu aya, kemudian semangatnya juga tidak ada. Orang ini akan ditutup oleh Allah semangat dan waktunya. Jadi tidak bisa memaksa orang untuk melakukan sesuatu menurut keinginan kita. Karena dalam keterangan la yakunu arduun nas kulluhu. Manusia itu tidak boleh memaksa apa yang diinginkan oleh orang lain. Da anu itu mah dah hayang piknik poe ieu ge dipaksa piwara ngaji ge da geus disiapkeun reka kebon binatang. Ya, ibu maksa ayo kita ini, bapak maksa ayo cenah urang ngapangajian atuh kumaha cenah ieu da geus mayar kaderenten. Ya, kenapa Bu? Karena la yakunu arduun nas kulluhum. Malahan ada orang yang dicegah di rumahnya sama suaminya, sama istrinya, mama nentong ngaji, baik gitu-gitu kene hirup cenah. Tapi karena dia kemudian sudah dicatat sebagai orang yang akan thalabul ilmi, dipaksa we model cai Bu, sakitu di halangan ku batu menerejal we. Naon karena apa? Karena itu. Jadi yang harus dipelihara oleh manusia itu sebetulnya apa? Satu, semangat thalabul ilminya. Yang kedua adalah apa? Dimasukkan agenda kesibukan untuk itu, untuk thalabul ilmi. Sabab naon da jelema bakal loba alasan. Tak kitu we. Bu Haji urang ngaos yang cenah bau incu cenah tingali. Nya, padahal incu mah keur ulin we gerabunya. Ya, jong nyalahkeun incu geura. Incu na keur ulin ka keletakan. Jol disalahkeun cek incu na teh naon ari enehna jeung ka api. Jong werek ngaji mah cenah kitu. Ya. Lalu kemudian cucunya besar, bujang ngagedean. Bu Haji atuh yuk urang ngaos. Iya cenah bapana mung ditinggalkeun. Jasa laki nama teh naon. Ya. Karena apa? Karena setiap orang itu akan memiliki sebuah alasan-alasan yang kita tidak paham. Karena la yakunu arduun nas kulluhum. Manusia tidak akan sama di pikirannya. Tidak akan sama di pikirannya. Bu Haji atuh ngaos tong jam 9:30 na keur meujeuhna, padahal cenah pangajian teh atuh alikeun we bada lohor. Ngarah ibu cenah geus rada sarahase cenah kitu, alikeun urang teh dituturkeun ka hayang jalmi nu eta teh hayang bada lohor, pindahin ke duhur. Begitu di duhur aya keneh alasan. Cenah lohor manjing cara rape cenah. Hayang nage istirahat, padahal cenah bada asar we ngaji teh ngaraheunna tarariis. Sok atuh dituturkeun urang bada asar, begitu dialihkeun ka bada asar bakal kapangih deui alasan pikeun teu init. Bagaimana alasannya kalau bada asar?
atunya pada asar mah jeung meujeuhna sebenarnya karek sararumping barudak jeung bapana padahal senang ngaos teh ka bada magribkeun we kitu. Urang teh tuturkeun deui bada magrib teh ngarah miluan anu eta nya. Begitu dialihkeun kepada magrib, Bapak Ibu bakal ada alasan lagi. Kenapa? Karena terus dipindahkan waktu tidak akan membuat orang yang tidak ada semangat tidak akan datang. Tapi keur anu semangat ngaji mah rek jam sabaraha ge diudah gue. Diudah. Bade subuh aya, bade jam salapan aya, bade lohor aya, bade asar aya, peuting aya, nepikeun tara papanggih jeung salakina dan ngaji wae ngapoe. Nah, kenapa? Ya bisa saja begitu, Bu ya. Karena apa? Karena begitu manusia itu. Nah, makanya nanti ini bagusnya Rasul mengajarkan kepada kita yaitu apa? Merawat dari kesemangatan thalabul ilmi. Ini yang harus dirawat. Ya. Kenapa? Karena ada masa-masa jeda, jangankan untuk menuntut ilmu, iman saja ya hidu wayan kusuk. Iman saja turun naik. Dokunya turun naik. Kenapa? Karena begitu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan yang kita datang hari ini adalah bagian anugerah Allah yang mudah-mudahan kita istiqomah. Dan istiqomah itu harus dibangun dalam konsep bahwa kita harus selalu bertemu dengan orang-orang yang istiqomah. Ya. Hari ini kita akan membahas ujian kehidupan. Kalau keburu waktunya dengan ujian kematian. Lamun teu kaburu mah wios engke dewe ka deui. Ya. Begini Ibu ya, Bapak. Ini kita berbicara secara simpel dulu. Tidak ada nabi yang paling berat ujiannya kecuali Nabi Ayub. Sebelum Rasulullah. Ini saya berbicara sebelum Rasulullah. Kenapa? Karena di antara nabi yang diuji oleh Allah dalam berbagai aspek kehidupannya, karena ujian kehidupan itu ada 3. 1, ujian kesulitan. Yang kedua, ujian kesenangan. Yang ketiga, ujian kesalahan. 3 ini nabi-nabinya ada. Ujian kesulitan ada di Nabi Ayub. Ujian kesenangan ada di Nabi Sulaiman. Ujian kesalahan di Nabi Adam. Tuh tinggal. Lamun urang ku urang atau urang puji ku Allah dari kehidupan kita, maka contoh nabinya sudah ada. Mata kisah Rasulullah moal aya hidup anu teu nyontohan nabi, sadayana ge aya nabi-nabi. Nabi Adam mengajarkan apa kepada kita? Nabi Nuh mengajarkan apa kepada kita? Nabi Nuh mengajarkan kepada kita. Kenapa? Sok sanajan inung bapana soleh budakna bisa doraka. Kan eta teh ngajarkeun dina kasus Nabi Nuh. Dan kemudian Nabi Lut pun mengajarkan kepada kita dari suami yang soleh, bojona mah doraka. Ya, tingali. Dari Nabi bapak yang soleh, geningan eta Nabi kenapa anaknya Nabi Nuh itu kan doraka. Kenapa? Karena hidup ini begitu. Hidup mah begitu, Bu. Dari Abu Jahal tidak perlu khawatir. Kenapa? Bapana Abu Jahal, putrana mah jadi soleh, namina Ikrimah. Abu Lahab punya anak namanya Darroh. Darroh ini anak dari Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya benci kepada Nabi, tapi putra nama ayah iman kan Nabi. Kenapa? Ini yang disebut dengan ujian hidup. Matak ibu tong salempang, lamun urang lain turunan ustad, budak urang bisa jadi ustad sakitu we. Kenapa? Ya bisa. Kenapa? Karena yang paling sulit itu adalah budak jadi ustad, linung bapana lain ustad. Lamun inung bapana jadi ustad, budak jadi ustad gampang eta mah. Tinggal neruskeun jadwal sakitu we. Nya, anu hese mah ustad nyangan jadwal sorangan tak kitu. Ya, kenapa? Karena kan itu kan tinggal apa? Tinggal meluruskan saja seperti itu. Nah, Ibu, tonton apanya ya? Tinggal Ibu Ikrimah. Ikrimah maraman saha Abu Jahal. Abu Jahal teh ngewa ka Nabi atuh. Lamun aya Nabi didinya diciduhan, tapi anaknya Ikrimah. Malahan ada yang lebih dari itu. Suami istri benci kepada Nabi. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya sekongkol bagaimana untuk mencelakakan Rasulullah. Tapi ternyata anaknya satu perempuan jadi sahabat Nabi. Namanya Darroh. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul mengimami dan beliau jahar, sholat jahar, membaca surat Al-Lahab. Anaknya menangis di belakang. Ceri tinggal Darroh menangis sampai dia memanggil, ya Rasulullah, bolehkah aku ngobrol kepadamu? Katanya, kenapa ya Darroh? Aku teringat ketika engkau membacakan surat Al-Lahab dijaharkan. Dan aku mendengar suara itu, lantunan ayatnya. Sedangkan ayah dan ibuku binari jahannam. Maka aku minta kalau engkau sholat jahar, jangan membaca surat Al-Lahab.
disuhunkeun ku putrana tinggal bunya tong maca Al-Lahab lamun ngimaman di jaharan. Naon dia jaharkeun karena saya tidak kuat mendengar ataupun ayat itu. Tuh tinggal dipesenan ka Nabi. Ulah maca surat eta cenah abdi teu kuat. Sabab non ibu Rama abdi di neraka sedengkeun abdi ngaminan nu eta. Itu luar biasa. Pan urang ge osok pesan ka ustadnya, ustad dong panjang teuing cenah eta. Surat nu eta tong dibaca cenah naon panjang eta mah kan beda niat eta mah nya punya beda niat. Nah, jadi konsep hidupnya bagaimana? Kehidupan begitu, Pak. Kehidupan begitu. Tinggal bu punten, bapana bisnis, budakna mah cantang teu nuturkeun nya. Ibu bapak ibu Ramana tinggal punya ahli kesehatan, murang kali nama cantang tuh. Kenapa? Karena anak kiai pun belum tentu jadi kiai, begitu aja. Tak eta hirup ngaranna. Nang urang mah sok ieu, eta cenah budak ustad menik kitu, atuh kan bae da sarua jelema. Jadi kabayang teh lamun budak ustad teh kudu soleh kabahanana. Seperti istri ustad juga aya nu piomongeun atuh Bu. Sumun, nah orang masih gana teh kudu kumaha teh. Ini kan berat kalau menuntut seperti itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, laulam ya'dil maksum. Kalau nanti orang yang berdakwah itu harus orang yang dimaksum, maka sudah berhenti sampai Nabi. Karena tidak ada yang dimaksum kecuali Rasulullah. Urang mah jalan, ngaos sawios, non margina, da moal anu bersih tina dosa moal. Ya. Asana moal abdi moal ngaos naon loba keneh dosa keur mah loba dosa tarang haji. Nah, atuh bu loba dosa mah panya peperieun atuh dosa loba ngaji-ngaji atuh sugana ngiparatan ieu mah ngadon didobelkeun dosa jeung tarang hajinya. Nah, itu hidup manusia begitu. Bagaimana kehidupan ataupun apa ujian hidup kita? Ada 3. 1 ujian kesulitan. Yang kedua ujian kemudahan. Yang ketiga ujian kesalahan. Tadi sudah saya sampaikan, ujian kesulitan ada di Nabi Ayub, ujian kemudahan ada di Nabi Sulaiman, ujian kesalahan ada di Nabi Adam. Semua sudah diberikan contoh oleh Allah. Nabi Ayub, dia punya anak 12. Dalam sebuah riwayat Qisasul Anbiya dalam Ibnu Katsir. Dan beliau punya istri yang sangat baik sekali. Dan beliau punya tanah yang sangat luas dari sana atau dari Sania sampai Hauran. Sania Hauran itu lamun di Bandung mah Bu, perbatasan Padalarang dugikeun ka Cileunyi. Tanahna leganya tinggal sakitu. Anu anjeunna nyalira. Sigana urang mah sigana punya mun tanah sakitu, sigana mau bisa sare. Mata mending teu boga tanah sare wae. Iya, dia dari Sania sampai Hauran. Itu apa luas sekali tanahnya, luar biasa pada waktu itu. Seperti Rasul menyampaikan, Babul Jannah bainal Iraq wal Basra. Satu pintu surga antara Irak dan Basra. Ini kan Rasul ngomong, Rasul bicara Irak dan Basra itu kan Rasul pernah kasumpingan dan beliau pernah berjalan dari mana? Dari Basra atau dari Irak ke Basra. Basra Irak itu kurang lebih 3.500 km. Upami ibu bapak ninggal Pulau Sumatera, eta teh ti Irak dugi ka Basra, Pak. Makanya satu pintu surga itu begitu. Kabayang leganya. Tinggal ibu manyatu urang teu ararasup. Sakitu lega gitu tinggali. Nah, ari pinarakaeun kata Rasulullah, neraka mah satu pintu mudayikun. Dia sempit sekali, tapi pajejal dina panto neraka mah nya. Di panto surga mah lega, tapi jalmi teu araresepkeun. Nah, ini. Jadi ketika Rasul menyampaikan bahwa ternyata tanah Abu ataupun Nabi Ayub baina Saniyah ila Hauran itu artinya sudah tergambar dia kaya. Dan beliau punya peternakan yang sangat luar biasa. Saking kayanya dia sampai dihargai dan dihormati. Sabab ayat 3 jelema dihargaan biasanya di dunia. 1 ku harta, 2 ku ilmu, nu katilu ku jabatan. Biasana jelema kitu, matak sim kuring kieu, tong loba butuh teuing ka jelema nu tilu eta. Sabab lamun loba butuh biasana urang sok era sakitu we. Tinggal ibu, nu gelo mah rek papangi jeung saha wae, kalem we. Naon sababna teu butuheun sakitu we. Iya kan, kalau sudah butuh kan kita jadi begini kan. Ya kalau sudah butuh kan jadi begini. Aslinya Bu, coba geura aya nu gelo kanu beunghar kikian. Tak, aya nu gelo ka profesor kikian tara naon sababna dan nu gelo mah teu butuheun aya bupati aya presiden nu gelo mah geuleuyeung we geura Bu teu dicalana. Karena apa? Karena kan tidak butuh. Kenapa? Ihtaja liman sita takun asyirah kata Rasulullah atau dalam hadis.
Kenapa? Orang kalau sudah butuh ke dia, maka dia akan begini. Karena teh caleg teh baru tuh urang ya teh. Ya, mohon. Urang mah ada urang mah teu aya masalah. Mata kalem, urang mah pernah ting sage punya. Tapi itu tidak bisa. Kenapa? Karena dia butuh kita. Nah, begitu. Mata jelema mah ulah loba pangabutuh ka jelema, sok era hirup. Sok era hirup. Nya. Kenapa? Ustad sok penak jeung nu beunghar, oh sok biasa we. Naon sababna? Lamun sim kuring aya kabutuh sok era papangina. Sababna kudu dedepongan nya. Komo jeung bawa proposal, geus kabayang we. Nah, kenapa? Ya karena butuh kita kan. Begitu. Dan ini manusia itu begitu. Iji kanu apa? Dia itu orang kaya, yang kedua dia itu apa? Pejabat, yang ketiga siapa? Kemudian dia itu orang ahli ilmu. Itu biasanya dia akan seperti itu. Sok urangnya penak. Bu, penak jeung RT, jeung penak jeung bupati, jeung wali kota dakal beda. Papangi jeung RT mah teu kudu make sepanuk. Monya di dia, selamat datang ketua RT 2. Atuh meureun CF lemur teh ku sepanuknya. Da RT na ciling cingcat unggal poe. Tapi kan kalau selamat datang wali kota tuh disemanukan. Kenapa? Karena jabatan semakin tinggi semakin dihargai. Semakin rendah semakin tidak ada harga. Komo geus eureun mah geus eueuh hargaan we. Jadi RT eureun geus eueuh hargaan we. Jadi Bu, punten, jadi gubernur saja sudah berhenti sudah biasa-biasa aja, Pak. Nah, begitu. Punten, lamun di ditu di lemur itu aya rana geulis. Terus ieu aya profesor. Eleh profesor ge bogoh karana mah diudag sakitu we. Padahal ranana mah teu sakola. Teu sakola ngan ranana geulis diudag. Kenapa? Karena ini Bu, gelar yang ataupun apa? Gelar yang tinggi, sekolah yang tinggi geus butuh mah anggar we eueuhan. Pan kuduna mah itu ngajug-jug profesor. Da profesor anu butuh ku itu. Kenapa? Karena dia butuh randa yang itu. Mata sok lamun jadi randa. Kitu Bu, cing sumanget. Ya. Cing sumanget, mudah-mudahan. Nah, begitu. Ini yang disebut kehidupan manusia. Ya. Jadi, kata kuncinya adalah apa? Kata kuncinya adalah manusia itu kan begitu. Manusia begitu. Dan Nabi Ayub dihargai luar biasa. Nabi Ayub dihormati. Karena apa? Dia kaya, berilmu, seorang nabi. Kemudian dia jabatannya luar biasa. Begitu Allah uji dia dengan sesuatu yang luar biasa. Mendadak seluruh hartanya habis terbakar. Termasuk binatang-binatangnya mendadak mati semuanya. Dan pada waktu itu dia tidak memiliki apa-apa. Lalu anaknya meninggal. Dalam 1 hari 1 malam 12. Padahal murang kalihna teh saroleh Bu. Balager naon margi dididik ku Nabi Ayub. Ternyata pada saat itu oleh Allah diuji. Hartanya habis, anaknya meninggal dunia. Beliau pun diberikan penyakit, yaitu satu penyakit yang sulit ditemukan obatnya. Sampai beliau pada waktu itu si kulitnya melepuh keluar nanah. Jadi panyawatna teh sapertos naonnya. Jadi si kulitnya teh marek-plekan. Nabi Ayub panyawata, dia punya penyakit kulit sampai keluar nana dan cuman istrinya yang dia ngurus setiap hari. Gitu ku bojona. Bobona ge Nabi Ayub mah dina lebu. Terang lebu. Nya lebu lamun tina ngabata geuningan aya lebuna. Tah bobona teh dina lebu. Saking Nabi Ayub tidak mungkin tidur di atas apa? Sprek, tidak mungkin. Dan dia harus tidur di atas itu. Setiap hari istrinya kemudian membersihkan. Dari apa? Dari nanah-nanah yang keluar dari tubuhnya. Cuman beliau pun diuji 18 tahun teu damang-damang. Kabayang ku ibu. Nya, tinggal Bu, tinggalnya. Tadina beunghar jadi miskin. Murang kalih tadina aya pupus sadayana dipasihan panyawat. Lamun sanes nabi siga tos ngajungkal. Tos ngajungkal. Eta disebut ujian hirup teh. Kenapa? Dan Anda jangan berkata sudah beriman kalau belum diuji oleh Allah. Kalau belum diuji oleh Allah dalam kehidupan kita. Akhirnya Nabi Ayub, dia pada waktu itu istrinya pun hartanya habis. Tanah dari Sania sampai Hauran itu dijual seep sadayana. Seep sadayana. Dan istrinya sampai beliau bekerja membantu di rumah orang. Jadi bojona teh lamun siang kaditu didamel di bumi saha gitunya, kemudian keungi kadinya gitu we unggal dinten. Dan Nabi Ayub sudah tidak bisa melakukan hubungan antar suami istri beberapa tahun karena penyakitnya yang sangat berat.
Punten Bapak Ibunya. Di dalam kisah itu dinyatakan sampai miskinnya Nabi Ayub dan istrinya kesulitan untuk membiayai Nabi Ayub. Apa yang terjadi? Beliau menjual 2 rambutnya kepada seorang putri raja. Dia kan dikepang rambutnya teh, diical rambutnya. Dan ketika dilihat oleh Nabi Ayub, kemana rambutmu? Aku jual untuk biaya hidup kita. Dugikeun ka kitu hirup tinggal. Ya. Diulang sok aya nu ngajual buuk geuningannya. Nya sok aya nu ngajual buuk, tapi lain teh susah-susah ting diulang. Ya, emang hayang duit we eta mah nya. Kan eta mah doraka nu kitu. Dari dulu juga sudah ada praktek yang seperti ini. Dari dulu sudah ada. Akhirnya apa? Nabi Ayub beliau berdoa dan doanya itu kemudian apa? Saking tidak kuatnya beliau hampir-hampir mau cerai. Satos nektek rambutna bojona lalu dijual dengan harga atau dengan makanan, itu pun tidak dengan uang, diganti dengan makanan itu, saking dia kesulitan ekonomi. Dan akhirnya Nabi Ayub melihat, kemana rambutmu katanya, aku jual untuk makan kita padanya atau hari ini. Maka dia berkata, aku akan tinggalkan engkau katanya, bernadar kalau dia itu sembuh maka dia itu bernajis seperti itu bu. Dugikeun kaki itu Pak, tinggal ujian hirup tingkat Nabi, untung tengah jual diri kerek rambutna hungkul. Ya Allah, ya teh berarti berat hirup teh bu. Di urang sok aya nepikeun ka ngajual diri na. Jung bae cenah makhluk ka ditu jung. Keun bae cenah jung. Sapeting we moal dia moal naon. Dugikeun ka gitu. Maaf ini Pak, saking hebatnya ekonomi mengganggu bisa begitu. Mata ngadoa ka Allah mah lain loba tapi cukup sakitu we. Naon sababna da loba ge ari teu cukup mah anger we ripuh keneh. Nya, mending keneh cukup bae loba ge. Ya, saya kan ada jamaah, bu ada jamaah. Ini dia kalau makanan itu anak-anaknya bagur, segala dipasihkan. Wah, apel, anggur, segala roti, bolu, mun martabak teh ratusan juta tuh. Tapi dikersakeun ku Allah kumaha? Abdi usah diuji. Naon? Saya tidak atau makan apapun tidak enak. Dahareun loba sagala teu ngeunah. Aya dinu diuji teh, sagala ngeunah, ngan eueuh dahareunana. Dari ieu ngeunah, ngan arereuweuk dahareunana. Tungtungna mah ngaletakan ciduh we jeung korong. Ya, ini kan ujian ti Allah namina ge atuh, ujian ti Allah. Nu sagala aya dicabut rasana, anu sagala karasa eueuh tuangeunana. Kan kitu jalmi mah. Tak ieu teh siga nu heureuy hirup nu kieu tapi araraya begitu kan. Itu ada itu orangnya. Sampai Pak, maaf ya Bu ya. Saya ketemu dengan orang Palembang. Dia itu jualan di Tegalega. Tadinya ngemper dengan istrinya jualan gitu. Nilai teh kaditu dia tuang teh dina piring tehnya, dina lantang teh keduaan. Itu teh meniraye teh. Kemudian dia berdoa kepada Allah apa? Ya Allah, mudah-mudahan abdi cing beunghar cenah era dagang kieu wae geuningan ripuh jadi jelema miskin teh dibeungharkeun ku Allah. Cipret. Ayeuna tos gaduh 5 toko butik. Naon panyakitna? Teu bisa dibaju salakina. Teu tiasa dia dia kalau pakai baju gatal dia gitu. Gegetret tuh gitu. Dia gegetret gitu. Jadi di bumi teh disasamping we Bu. Tadi di lancingan, teh diacu. Naon tiap dinten gitu we. Bang, gimana? Iya Pak Ustad, saya tinggal di sana ya Ustad nggak bisa dibaju katanya Ustad gini. Kalau dibaju saya gegetret. Coba geura Bu, butikna 5. Toko bajuna 5 teh di baju. Nah, ari nu teu boga toko baju, haben we ganti baju. Dipikir-pikir hirup teh asa di kieu aja. Atuh cing teh Bang, hayong atuh dagang di emper cenah. Entong cenah Pak Ustad cenah. Abdi ka emper deui mah nya ripuh cenah hirup miskin teh nah kitu. Daripada teh di baju kieu cing teh. Sok, mending di baju, mending dagang di emper. Asina mending kieu we wios na kieu. Dan ge geuna maot teh di baju kitu keur jawabanna teh. Lain kitu masalahna atuh. Ungarek piknik tara ngiring Bu. Naon sababna? Teu tiasa diacuk. Murang kali nama jeung bojo nabu ka Panganaran ka Ancol siapa nama gular-gular heru di imah teu tiasa ngiring. Kenapa? Karena itu persoalannya. Sok ibu mending gaduh toko mending teu di baju. Apa? Naros we ieu mah bisi aya pilihan gitu kan.
Karena emang begitu, Bu. Ya. Akhirnya apa? Nabi Ayub berdoa. Makanya ada Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Ini seringkali para ahli tafsir mengatakan kalau Anda menemukan kesulitan di berbagai penyakit yang katanya tidak mungkin secara teori dia akan sembuh, maka itu doanya Al-Anbiya ayat 83 yang sering disampaikan oleh Nabi Ayub pada waktu itu. Sampai Nabi Ayub berdoa, "Inni masanya durru wa anta khairur rahimin." Begitu doanya. Ya Allah, penyakit ini berat menimpa saya dan tidak mungkin ini akan sembuh tanpa permintaanmu. Tadinya dia disuruh berdoa kepada Allah oleh istrinya ketika sakitnya baru 5 tahun. Terus 5 tahun dipiwarang ku bojona. Bapak ngadoa tujung ka Allah sana. Bapak mah da diijabah jung da dipikanya aku Allah. Apa jawaban Nabi Ayub? Saya tidak akan berdoa kepada Allah untuk sembuh. Kenapa? Karena 70 tahun saya diberi sehat. Masa baru 4 tahun, 5 tahun saya ingin meminta sembuh. Ini tidak seimbang, kata Nabi Ayub. Ini hebat jawaban dari Nabi Ayub. Keun we cenah moal menta cager naon? 70 tahun cagerna. Manya cenah era menta cager. Ku Allah dibere sehat 70, manya 4 tahun dibere gering nepikeun ka protes. Beliau, maaf Ibu Bapak, mulai berdoa, "Inni masannya durru wa anta khairur rahimin," yaitu pada saat istrinya sudah menjual rambut. Dia matos darurat. Kenapa? Kalau ini tidak ditangani, maka saya khawatir nanti istri pun akan meninggalkan saya, dan betul terbukti istrinya sempat mau untuk meninggalkan Nabi Ayub. Akhirnya kata Allah, "Urkud rijlaka." Nah, mulai Bu ngadoa. Tuh, Pak, ya teori aja punya. Teori kieu. Ngadoa mah ngadoa ka Allah, begitu kan? Ngadoa ka Allah. Tapi harus ada ikhtiar dari doa itu. Apa ikhtiarnya? Maka kata Allah, engkau hentakkan kakimu, katanya, urkud rijlaka. Jadi dikitu kedap. Nah, begitu. Nanti akan keluar air, wa antas syarabun, kemudian wa mugtasilun, dan Anda nanti minum air itu dan Anda mandi dengan air itu. Ini no logic di luar kita. Bisi ibu bapak boga penyakit kikiran kana teu bisi teu kaluar wae da lain nabi urang. Maksudna mah piwarang ikhtiar, milari ka ahlina. Tapi Nabi Ayub pada waktu itu, beliau kemudian menghentakkan kakinya, keluarlah air dari sana, dan beliau minum air itu, lalu kemudian beliau mandi dengan air itu, dan ternyata bapak-bapak, ibu-ibu beberapa hari dari sana, ini melepuh langsung. Kulit-kulitnya kemudian dia melepuh, dan ternyata diganti oleh Allah dengan kulit yang baru. Nabi Ayub sehat kembali. Nabi Ayub kemudian sehat dan istrinya pun kembali dan beliau meniti kembali kehidupan dan Nabi Ayub kaya kembali. Tuh, nang diuji heula ku Allah 18 tahun. Urang macan lila kerek diuji nage geusnya Allah teh meuni teung-teuingeun. Kerek geura 3 poe. Nya namanya tilu dinten atuh nah ada geus ka ditu ka dieu atuh cenah Allah teh teu nyaah ka abdi teh cenah nya ieu tingali abdi cenah kieu batur meningali batur mah usaha teh burial cenah salaki abdi mah burial bun celik ini terkadang kita sering protes di sana padahal ini ada sebuah ujian yang diberikan oleh Allah. Kesulitan manusia itu akan ada solusinya, yang susah itu adalah kesusahan kan aya dua Pak Bu. Aya kesulitan, aya kesusahan. Ari susah mah kaitan jeung hate jeung pikiran, ari sulit mah kaitan jeung awak. Ya. Jadi lamun aya batu 80 kilo, moal bisa dipanggul ku budak 3 tahun. Kenapa? Karena bagi anak yang 3 tahun memangku dan dia itu mengangkat batu yang 80 kilo, dia kesulitan. Tapi kalau diangkat oleh orang yang dia 17 tahun, itu akan mudah. Kenapa? Inna ma'al usri yusro. Kenapa? Karena kesulitan dan kemudahan didinya kene. Ngan ku urang sok diterangkeun kieu, keun we engke ge sulit mah aya mudah. Sanes, sulit jeung mudah mah sawaktu. Sawaktu anu ngabedakeun mah jami mayunanana. Sok Bu urang ngieun contohnya. Gaduh samatan 50 juta jeung 50.000 gede mana? Lan? Kumaha jelema nu mayunanana? Ya, aya nu 50.000 hese lunas. Malahan mah terus ditagih icuk coleknya.
Kenapa? Ada yang dia punya hutang 50 juta sampai 5 miliar. Tapi kenapa? Dia mudah ataupun membayarnya. Kenapa? Karena bukan hutangnya yang menjadi persoalan. Bukan hutangnya. Tapi yang menjadi persoalan orang ini menghadapinya seperti apa. Da karena kanggo Nabi Ayub mah untuk Nabi Ayub 18 tahun itu beliau mengatakan tidak apa-apa bagi saya. Kenapa? Karena 70 tahun hidup saya dengan 18 tahun jauh sekali katanya. Urang teh loba teuing kanikmatan ngan sok poho. Sah punten Bu. Nun ari mun nyeri waos sabariji. Ibu lamun nyeri waos bapak sabariji. Da teu kabehanana. Waos teh 3 genep nu nyerina mah hiji. Tapi eta ku nyeri waos hiji da seep sadayana huntu. Asa ge ya Allah si ayeuna nyeri kieu pan aya sesa 35. Nya ari nu 35 tara ku urang tara di Jawa ngobrol. Ibu ngobrol jeung nu nyerina hungkul, Pak. Kita selalu ngobrol dengan yang sakut ini. Cobi lamun ku Allah dibalikeun. Anu nyerina 35, nu teu nyeri hiji. Ya, cacakan eta teh anu yang sakitnya satu, orang seperti hilang 35. Orang yang datang, dia itu apa Bu? Dia datang kepada saya, lalu kemudian Ustadz, abdi senanya ditipu ku jami saya 5 miliar. Ras kumaha abdi teh Ustadz sos sagala teu aya cenah. Hirup teh asa keung. Saya tidak punya aco sos sagala teu aya. Sabaraha Pak Haji? Tos 5 miliar abdi ditipu kabur jalmina. So atuh ka dieu sing atuh. Urang ngobrol jeung ustadnya. Da ustad mah tara nepikeun ka sakitu ditipu batur teh duitna eueuh. Nya, lamun jami duitna puluhan miliar nya wayahna we ditipu ku batur miliaran. Da duitna aya. Ari duitna 50.000 mah 100.000 nya ditipu nage moal leuwih ti kaca kitu atuh Bu. Kenapa? Paling ditipu nage 10.000 gitu kan nya. Kenapa? Karena begitu kan. Akhirnya dia ngobrol. Sok ka dia urang ngobrol. Tapi Pak, nyelesaikeun hirup teh kieu nya. Kene dah ibu jeung bapak pengalaman ti sim kuring, yiswa langkung panjang. Tapi ada pengalaman dari orang lain yang jadi ilmu bagi saya. Naon sing teh Pak Haji? Mun Ustad abdi teh tos sagala teu aya di bumi teh. Oh kitu cenah. Pasihan ku abdi teh kertas ku sim kuring teh. Cenah nulis, cenah ieu, cenah ngadamel garis di tengah. Tah tulisnya belah kenca yang tidak ada, belah katuhu yang masih ada. Sok urang ngobrol jeung ustadnya, bisi pajarkeun bener sagala eueuh. Akhirnya Pak Haji teh ditipu sabaraha 5 miliar Ustad. Tos sagala seep abdi teh. Saya tanya, istri masih ada? Aya cenah bojo mah. Sok tulis. Tulis, istri masih ada. Aya geuningan etanya. Lalu anak berapa? Pak Haji 3 Ustad. Aya sadayana. Aya alhamdulillah. Tulis sok. Aya geuningan eta budak. Lalu saya tanya lagi, mertua ada? Mertua alhamdulillah aya cenah nu istri mah nu pamagetos ngantunkeun sok tulis. Mitoha aya. Ibu Rama aya cenah Ibu Rama abdi mah alhamdulillah lengkap kene sok tulis di dinya. Dupi mobil muhun hiji deui aya eta geuningan. Motor gaduh kene, motor alhamdulillah kanggo pun anak 3 aya hiji ewang eta aya geuningan 3. Imah aya kene, geura mobil aya kene, motor aya kene, bojo aya kene, budak aya kene. Lalu kemudian saya suruh lihat dia. Coba yang sebelah kiri yang tidak ada enggak? Teu aya Ustad geuningan. Nah atuh tadi nyebutkeun sagala eueuh. Geuningan ayeuna mah jadi sagala aya. Apa jawabannya? Karena dia terlalu fokus terhadap kekurangan dirinya. Padahal kelebihannya sudah disiapkan oleh Allah. Tah jalmi teh kitu, malam yaskur qalil, lam yaskur kasir. Lamun nu leutik wae teh dianggap nu gede bakal leungit. Eta buktosna geuning sagala aya. Anu 5 miliar teh geuningan eueuh, geuningan bunya. Nya, artinya apa? Hidup manusia begitu. Matak urang sok loba ngitung nu itu nyeri waos kan hiji nu nyeri nama kan 35 ayaan kene. Komo nu tos daya waosan moal nyeri huntu. Nya. Moal Maria, aduh cenah Ustad nyeri tuur ibu mani teu damang wae keun wios. Berarti aya tuuran kene. Da gampil hoyong teh nyeri tuur mah kumaha? Leungit kene tuurna gege moal nyeri geura coba. Ya. Sampai ada orang yang, Pak Ustadz bagaimana menghadapi suami yang keras kepala? Syukur kepada Allah. Berarti ibu suaminya masih punya kepala. Kan beres sakit tuh. Ya. Hoyong teh keras kepala, kumaha atuh carana? Kan we berjalan we. Karena hidup manusia itu selalu begitu. Inilah yang disebut ujian yang pertama, kesulitan.
sehat, rezeki ataupun milik, kemudian istri, suami, iya kemudian anak diuji ku Allah. Bojona bager soleh budakna, bu aduh pi omongan ya Allah. Sakolah kaditu kadieu di kaluar wae. Jeung dibikin ka capek usad pun anak cenah tos 8 sakola teu tamat-tamat. Cuma pindah ka dieu, pindahkeun di ka dieu, pindahkeun ka dieu. Kade tong diusi, tong dipiceun budak ieu. Naon sababna? Allah keur nguji buating budak ieu nu bakal engke ngurus urang di mana kolot. Terus ya turutan lancek maneh mah tinggali pinter sakola tamat. Ternyata begitu dia pinter tamat sakolana didamel jauh ka luar negeri teu ngurus indung bapana. Tah anu ieu geuning nu ngurus teh anu belet teh ya. Anu belet teh ada aya we di imah nu belet mah. Naon sababna dek digawe ka mana we nu narima. Tungtungna ngurus indungna jeung bapa anjeung indungna. Unggal poe ka ditu ka dieu. Ini kan yang kita tidak paham. Di balik sesuatu yang tidak tahu ada keindahan Allah. Ada keindahan Allah. Sekali lagi, di balik yang kita tidak tahu, itu ada keindahan Allah. Apakah Nabi Nuh tahu disuruh untuk membuat perahu akan ada banjir? Uningan. Nabi Nuh tidak tahu bakal ada banjir. Tapi Nabi Nuh ditertawakan karena dia bikin perahu. Begitu ternyata perahu beres, kata Allah, naik semua ke sana. Siapa yang ingin naik selamat. Kalau yang tidak naik, orang tertawa sisirian. Ternyata ada air dari bawah. Dan akhirnya semua tenggelam. Nabi Nuh saja yang dia selamat. Karena Nabi Nuh tadinya tidak tahu. Tidak dikasih tahu oleh Allah akan banjir. Ngandagoan we lamun percaya ka kaula mah. Tah hirup mah gitu. Cing percaya ka Allah. Di balik ujian itu ada keindahan bagi kita. Nabi Ibrahim tahu nggak Pak? Ketika disuruh menyembelih Ismail. Nggak tahu. Nabi Ibrahim, nah aya naon maksudnya kepibarang mencit budak nya urang boro-boro dipencit budak teh punya kita salat wae meni hese komo dipencit ya. Lalu kemudian kata Allah sok we lamun anjeun taat percaya kana katang tuan kalua sok we tuturkeun. Akhirnya diikuti. Lalu kemudian mau disembelih kata Allah ganti dengan kambing. Tuh jadi we dugikeun ka ayeuna kurban teh ku domba, hadyu teh ku domba. Kan eta syariatna. Nabi Ibrahim tidak tahu kenapa harus disembelih anaknya, karena akan diganti oleh kambing. Dan ibu hebatnya lagi, ada Nabi Musa yang dia itu tidak tahu kenapa harus dia memukulkan tongkat ke laut. Di luar nalar. Allah nyuruh apa? Keur diberi ku Firaun. Kata Allah, kamu pukulkan tongkatmu ke laut. Dan ternyata Nabi Musa tidak tahu akan apa. Tapi dia taat we tuturkeun we ka hayang Allah. Dituturkeun ka hayang Allah. Begitu tongkatnya dipukulkan, ada jalan yang menghubungkan dirinya ke tempat itu. Itulah kesimpulannya dari yang tidak tahu. Maka biasanya ada sesuatu yang indah. Sok, hiji heula. Bu, Ustad gaduh permen, ya. Tapi permenna teh aya bungkusan, keur satu. Yo yang permen, ngodokna teh ti dieu nya tina calana. Pasikeun ka ibu. Iya permen ibu bisi ibu tunuh, cenah alim Ustad jeung teu dibungkusan cenah permenna ge cenah. Jeung ti dinya tina lancingan di. Da ka urang teh jawab bingung pun ngajawabna nya. Tapi begitu saya ambil permen itu dan dipakai bungkus, lalu ibu saya kasihkan ke ibu, ku bapak. Ini bu, ditampi ku ibu, dipesek bungkusna. Atuh nu tadi we. Ari rek bungkusna dipesek terus dipiceun mah anu tadi we atuh. Tapi bukan begitu. Bukan begitu. Manusia itu harus dibungkus dengan ujian dan musibah. Baru dia akan tahu isinya indah. Dan itu akan jadi nikmat. Naon sababna nuang asin teh nikmat? Ku sabab teu biasa mimitina. Tapi lamun biasa tuang gepuk papangih jeung asin bakariweuh. Hirup mah kudu biasa heula tidu nuang asin. Engke di mana papangih jeung gepuk teh kan bunga eta teh. Ari ieu mah jo gep langsung. Ya, langsung kana gepuk begitu nurun diuji ku Allah miskin pek teh teu kabeuli gepuk akhirna nyocolan uyah jeung asin. Tah ibu lamun teu kuat mah bakal kitu. Ya, kalau bakal begitu. Makanya nanti ujian kesulitan Allah dari Allah yang diberikan kepada kita selalu ada solusi. Yang penting kita percaya bahwa ini di balik musibah ini ada sesuatu yang indah bagi kita. Eta hiji tuh, nama hiji ya tadinya can tamat tinggi 10:30. Bu, yang kedua, ujian kesenangan. Ujian kesenangan.
Sok ibu tinggalnya lalawora tadi nama keur imah ngontrak 2 ka 3 tuang teh bareng ciri huapan nikmat teh bobo bareng taramisa da 2 ka 3 imahna rek misa ge bingung da eueuh deui kamarna hiji nya ngagalole dagu tibra luar biasa eta bobo teh bada isya jo langsung hudangna teh subuh nepikeun ka tara aya sugan punya kumaha ya dia bak kebangun enggak pernah kebangun kenapa karena dia rumahnya 2 ke 3 ka toilet bareng wae da sumurna aya hiji atuh ku kontrakan 13 nepuguh atuh akhirnya apa ngadoa ka Allah ya jalmi abdi hoyong beunghar bere ku Allah beunghar imahna 3 lantai mulai bu tadi nama mun ngepel 5 menit beres udah ngepel anu 2 ka 3 mah sakali we surusut gitu kan ya begitu dia diberikan oleh Allah 3 lantai mulai naon sababna dia membutuhkan orang nu ngepel teu bisa ku bojona jeung ku carogena akhirnya dia telepon saha nu tiasa ngepel cenah ieu bumi abdi 3 lantai mulai butuh jalmi pahala geus mulai dipisahkeun nu tadina ku sorangan bakal dibagi jeung batur tuang nu tadina sok bareng sapiring bunya ayeuna memulai misah naon sababna da loba duit bojona ka restoran ieu carogena ka restoran geus malarisah we nya jadi ngobrolna teh video call ayah di mana? Ini di restoran ini. Kalau bunda di mana? Di restoran iya. Nya sok atuh kita bismillah bareng ya. Bismillah nah, itu bareng tehnya. Ari daharna mah misah, Bu. Mulai dia misah. Tidur pun sudah mulai misah. Kenapa? Karena istrinya dia tidak senang di lantai 3. Dia tetap di lantai 1 dan suaminya resep di luhur sabab aya sinyal lamun dihanap. Ya, mulai Bu, tidinya teh tos mulai misa, mulai ini. Waduh, dipikir-pikir. Nah, ngeunahkeun imah 2 ka 3 cenah. Dan dia mulai tidak tibra bobo. Sabab naon? Loba dedengean. Cobi Bu, imah 3 lantai, 4 lantai, lamun aya nu ragrag juk gepeg sieun bangsat. Nya. Lamun aya nu ngeraket dina pantau, jo gepeg di. Alah sia bapak itu tingali soenon pantau di sada wae. Tuh, jol kitu. Kan keur 2 ka 3 mah pantauna ge molongo we. Tara dikunci naon sok erek maok naon cenah. Bisi abdi rek dipalok ge mangga kitu. Tapi sudah mulai perubahan itu. Tah eta ujian kesenangan. Tadina mah keur miskin mangaji teh getol ka masjid aya wae mulai ku Allah dibere rezeki loba, dipasihan milik loba. Ternyata waktunya sudah tidak ada. Ketemu dengan jamaah sudah jarang. Dia seringnya healing, kadung ka kuping teh nuju di mana Ibu Haji? Iya cenah nuju di Tokyo. Ari bapak di mana? Bapak nuju di Singapura cenah. Atuh moal salat berjamaah ayeuna muhun punten we sabaraha lami di ditu kirang langkung 3 mingon cenah engke uih 2 dinten angkat deui walas ya nya tinggal Tokyo Singapura bunya Paris kan urang menuju di mana di kebun binatang ya mungkin beda milik eta mah dah. Nah jadi ketika diberikan kesenangan dan Allah kasih ke Nabi Sulaiman hartanya melebihi daripada yang lain. Punten Ibu. Lamun urang umur panjang moal leuwih ti Nabi Adam. Lamun urang jadi pejabat luhur moal leuwih ti Firaun. Lamun urang beunghar moal leuwih ti Korun. Sakitu we nya. Lamun urang pinter moal leuwih ti Nabi Soleh. Maka di bawah orang-orang itu tidak ada di dalam Al-Quran kecuali mereka didokumentasikan sebagai hubungan kita supaya kita ingat kepada Allah. Nabi Sulaiman hartanya berlimpah dan beliau memiliki istri yang cantik-cantik. Kenapa? Ku Allah teh diuji didinya. Tah Ibu ujian anu kadua eta. Di mana sagala aya. Hiji di mana sagala sulit, 2 di mana sagala gampil. Diuji ku Allah. Ya, cing anu babari nu mana nu ngatasina? Anu urang sok ceuri ka Allah nu mana? Anu susah. Keur sagala aya mah tara ceurik tara. Nya, malahan lolobana teh nyerikan batur we gitu. Naon sababna da urang keur aya begitu. Ini ujiannya. Dan yang ketiga, yang terakhir dari ujian kehidupan manusia adalah
ujian dari sebuah kesalahan. Kade Bu, salah teh ujian teh. Naon margina mau aya jalmi anu teu anu sampurna moal. Jalmi mah aya salah. Nabi Adam diuji oleh Allah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ya Adam katanya, nikmati apa yang ada di surga. Silahkan, Paktu bisura ataupun kata Allah, silahkan kamu nikmati semua. Dan tidak perlu khawatir. Cuman aku minta, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minad dolimin. Mulai diuji ku Allah. Kadenya tong nyaketan eta we cenah tangkal hiji we. Anu sanesna mah mangga we sok. Bebas anu sanesna mah. Tapi aku minta engkau jangan dekati pohon itu. Menurut riwayat namanya pohon holdi. Ya. Lalu kemudian diuji Nabi Adam oleh iblis dibawa ngobrol. Sabab naon? Sabab di dinya teh aya iblis. Iblis teh kawit nama di surga, Bu. Di surga sareng Nabi Adam eta teh. Dan itu disuruh menikmati semuanya dengan Nabi Adam. Dan Nabi Adam pada waktu sendiri meminta kepada Allah untuk didampingi oleh seorang perempuan. Maka Allah ciptakan Siti Hawa. Mulai tidinya gogoda teh leuwih berat. Keur sorangan mah teu berat gogoda teh. Begitu aya bojo, gogoda teh jadi leuwih berat. Matak mapunten Pak, bojo mah hiji mukakeun panto rizki, dua mukakeun panto gogoda, sakitu we. Sok usah dibere ilmu tah. Hiji bojo mah mukakeun panto rizki. Matak lamun hayang loba panto itu maksudnya teh mineng ngadoa bojo gitu ka bapak. So, ibu cing loba ngadoa ka bapak. Kenapa? Karena istri itu kan pintu rezeki. Yang kedua, istri itu pintu godaan. Goda lalawora. Nya. So, lamun aya kasusah dina hirup, nyungkeun doa ka ibu, nyungkeun doa ka bojo, nyungkeun doa ka kanon kamurang kali istri sakitu we. Pamingpin mah bojona kudu kuat. Mohon kade Bu. Sok rata-rata tinggali pamimpin di alam dunia. Rasul salapan bojona nya. Nabi Sulaiman seueur bojona. Naon sababna reng mimpin jelema mah kudu boga bojo. Ya, sabab engke aya doa tidinya. Aya doa tidinya. Didoakeun ku bojo teh. Ya. Soekarno berapa istrinya? 9, Pak. Beliau memimpin 21 tahun Indonesia. Istri Soekarno 9. Yang menyarankan poligami adalah M. Nasir, tapi diamalkan sama Soekarno. Oh, kan harus tenan naon. Ada yang meninggal, ada yang cerai, 9 itu. Ya, kenapa? Karena bojo mah pintu rezeki sakitu. Mantap, kudu bahagia bojo mah ngarababari rezekina Pak. Sok bade ngaos geura ku bapaknya. Mama bade ka mana Bunda? Bade mayong ngaji. Tah 2 juta keur jajan. Eta teh ya, jual asa mararuka we supermarket teh. Warung teh asa cararaan. Jalan asa lancar eta teh. Ya. Bunda mau ke mana Mama? Bade ngaos nah. Tah tuh 5.000 sok. Jual pararoe ke warung teh. Nah, ningali supermarket jeung jalan teh asa laleur. Nah, gitu. Itu, Pak. Yang kedua, pintu gogoda bojo mah, Pak. Bapak kudu siap. Ngaduh bojo mah gogodana luar biasa. Sahebat-hebatna Firaun ku bojona mah eleh. Firaun teh hebat atuh. Jalmi we ngalahirkeun dipencit. Ku bojona mah kieu. Sabab naon? Luar biasa. Mun aya lalaki biasa newakan maung jeung orai ku bojona mah moal bisa katewak. Naon sababna? Hebat istri itu. Ngan panto gogoda. Pigogadana teh loba. Rata-rata orang-orang yang ditangkap oleh KPK itu selalu ada istrinya yang mendukung. Dicolokan teh ku bojon jung Pak da moal naon saeutik mah. Akhirnya apa? Begitu. Dan apa yang terjadi kepada Nabi Adam? Ini sudah ada titisannya dari sana. Begitu sendiri Nabi Adam di surga santai. Begitu ada istrinya mulai gogoda. Iblis ngaharewosanana kepada membisikannya kepada Siti Hawa. Hei Hawa, sampaikan kepada suamimu. Itu pohon ini namanya khuldi. Kalau dia makan pohon itu, dia akan abadi di sini. Allah itu ingin menipu katanya. Kenapa? Itu Allah sengaja supaya tidak makan itu. Supaya apa? Supaya Anda keluar. Dibalikan ku iblis babu. Diharewoskan ka bojona. Ku Siti Hawa diobrolkan ka Nabi Adam. Mun ayeuna mah kieu apa-apa. Coba sina itu tatangkalan eta teh kan teu meunang. Urang cobaan sina yuah sina.
Urang tuangin buahna cenah. Moalna naon? Moal geura sob. Allah masih gana teh cenah. Ka urang teh ulah ngadeukeutan teh ngarah urang teh kaluar ti dieu. Saur Nabi Adam, henteu, urang cing taat ka Allah. Ulah didekeutan. Cek bojona, ayo geura cobian. Yuk geura cobian. Kumaha heula nya urang cobiannya kumaha heula. Kan gitu teh. Kan ti heula. Jadi we engke teh nuturkeun salaki teh. Akhirnya dia bukan saja mendekati, memetik pohon atau buah itu dan kemudian memakannya. Walaupun ada riwayat yang munkar, riwayat yang doib menurut riwayat, katanya Siti Hawa itu si buah huldinya sudah sampai ke dada. Dan Nabi Adam baru sampai di sini. Lalu dikatakan, kata Allah, ukhruj, keluar Anda. Oh, tidinya langsung bu, ujian ku Allah, tinggal tina kasalahan. Jadi kesimpulannya, terkadang orang berbuat dosa itu bukan karena dia niat, tapi karena diajak oleh siapa orang yang mendampinginya. Eta teh ujian. Kadang diajak ku budak dosa teh bu, nya. Diajak ku bojo, diajak ku salaki. Mama rek ngawas, entong hayu sana meninggal. Kurang ulin we tuh. Nya. Bapak, jung sana daripada gular-guler sana di masjid, di imah, jung sana meningkat itu ke masjid ngaji. Salakina teh didorong gitu ku pamajikanna, jung sia daripada gular-guler di imah. Ka masjid we cenah jung. Batak pinah ka dieu ngagoler di dieu ge sarua. Nya, naon sababna? Pan eta mah minahkeun ngagoler. Pan tadina ge di ditu dijurungkeun ada kitu. Nah, begitu. Kadang oleh anak, Bu. Nya. Si budak hayang boga hayang meuli motor, bapana teu boga. Hina kumaha budak ngadat nepikeun ka lamun teu dipangmeulikeun bakal kumaha. Akhirnya si anak ngomong, "Sok, ayah kalau tidak aku belikan, kalau ayah tidak beliin motor, aku katanya akan nakal." Tungtungna kumaha? Salakina tungtungna ngabelaan mau. Sieun budak bau hayang pangmeulikeun motor. Tah eta ujian teh eta ibu. Sakapeung mah urang teh diajak dosa teh lain ku batur. Nya. Kusaha ku batur kasur, temen tidur, temen ngobrol, dibawa dosa teh lain ku batur ieu teh. Ya. Babaturan sagulung sagalang, ngajakan. Matak ngomongkeun batur mah kudu aya batur. Lamun ibu ngomongkeun batur sorangan moal dosa moal. Sok bila esok ibu di ditu ibu nuju naon nyarios nyalira nuju ngomongkeun batur nah nyalira sieun dosa nya moal atuh. Da dosa mah lamun aya batur. Ya, paling yang beureun batur nyebatkeunana naon meureun kitu hungkulnya. Mohon gitu. Apa dosa yang tidak ada teman? Tidak ada. Semua perlu teman. Orang judi harus ada teman. Aya batur. Sok bapak menyagit tatarajal hayang judi. Lamun eueuh batur kumaha? Moal jadi moal. Ya, orang berzina juga sama harus ada teman. Tuh aya mah sorangan kumaha atuh. Ya, ibu juga sama. Kenapa? Orang berbohong itu harus ada orang yang siap dibawa berbohong. Rek ngabohong sorangan ah. Ngalah teh dosa. Sok rek kumaha ngabohong da hese. Ya, kenapa? Karena semua begitu. Ibu suntak-sentaknya berarti ayah sentak. Lamun teh aya sentakeunana moal dosa. Sok ibu nyentakan temok. Ya, itu tidak ada dosa. Kenapa? Karena semua perlu. Kadang manusia berdosa bukan karena kita yang mau, tapi diajak ku batur. Eta ujian da eta ibu. Ya, atawa urang ngajak batur anu bener. Itu teh geus soleh gitunya, getol ngaji ka masjid jol di bejaan, tong ngaji kadinya cenah. Naon? Sok kieu di bejaan kira. Atuh tungtungna teu eureun. Kaditu henteu, kadieu henteu. Tungtungna hulang-hulang. Lalajo nu ngaji. Ya, kenapa? Karena begitu, Bu. Begitu. Ya, inilah ujian kita dalam hidup. Ini luar biasa, ya. Sampai saya berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma sabit qalbi ala dini. Cing tetepe dina hate teh dina agama. Sabab ujianana abot, ieu teh. Ujianana abot, ya. Terakhir, Ibu Bapak, ya, tidak akan lepas semua kehidupan manusia selama diberikan ruh oleh Allah. Ruh itu bukan menempel di jasad, tapi ruh itu merawat jasad kita. Jadi roh malain nempel lain, tapi ngarawat nu aya dina diri urang. Lamun aya nu nyebatkeun bahwa ruh itu menempel, salah itu. Ruh tidak menempel, tapi ruh sedang berada dan merawat diri kita. Dicabut ku Allah rohna, maka orang ini akan lepas semuanya.
hartanya lepas, anaknya lepas, jabatannya lepas, semua akan lepas karena yang menyiraminya dan yang merawatnya sudah tidak ada. Mata anu kudu urang loba waktu mah ngarawat jiwa nu aya rohan. Keun we da ieu mah bakal leupas, Bu. Bakal leupas ieu mah nya. Salaki bakal leupas, bojo bakal leupas, budak bakal leupas. Malahan anu pang tarikna lamun ayeuna ngajejek kuburan urang teh budak urang. Ya, budak urang. Mun ditarik ngajejekna teh Bu. Ngarah gancang padedet gitunya. Gancang cacing tarik na ngadedetna naon? Ngarah si bapak geuat ditanya ku malaikat gitu. Nah, siapa yang lebih dulu? Terakhir nih. Ada orang tuanya dia telepon anak-anaknya. Aa, teteh, urang ngumpul yuk sabulan sakali ngaji. Teu aya mama, cenah teu aya waktu. Abdi sibuk, si teteh sibuk. Dibawa ngaji sabulan sakali. Budak-budakna eueun udah datang. Kabehanana jawabanna eueuh waktu. Tapi begitu inungna nelepon. Teteh, aa ka dieu, ieu si bapak tos sakaratul maut ngorudag kabeh. Eta budakna baralik eta mah Bu ngadenge bapana rek ngantunkeun. Nu unggal bulan mah dititah ngaji hese. Bapa rek maot mah geuat ngariung. Naon? Lamun teu ngariung sieun teu boga waris. Eta budak ayeuna mah Bu. Dibawa bener mah unggal bulan tara daek. Tempo rek maot mah jo giridig aya nu hajat milu kabeh nepikeun paheula-heula hajatna 2 minggu deui geus meuli baju. Dititah ngaji mah unggal bulan tara aya waktu budak teh. Tah eta kedah dibiasakeun ti alit ieu teh. Ti alit dibiasakeun ieu teh ngadidik ieu teh. Sabab engke ngarah budak apaleun di ujian hirup engke. Sok ti alit keneh teh riungkeun pangajian teh. Murang kalih teh putu mantu ngariung. Engke di mana tos dewasa tos biasa. Itu Bapak Ibu ujian itu ya. Tos sakitu heula, kayak ujian maut nama iraha deui. Ayeuna mah harirup heula we. Sumun ayeuna mah nyungkeun heula we ka Allah panjang iswa, cing husnul khotimah sakitu we. Ya. Sabab engke judulna mun ujian maut mah itu bisi sararieun kana teh. Ya. Karena itu Ibu, saya berdoa mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah. Diberikan keluasan semuanya dan hidup kita berkah. Saya kira itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bapak Ustadz Ucu Najmuddin. Sangat bagus sekali materi yang disampaikan barusan ya. Untuk itu kami membuka kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Silahkan. Yang kerudung biru, silakan. Biar Pak Haji cari cewek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, untuk mengatasi, bagaimana cara mengatasi ujian kesenangan agar menjadi rahmat Allah? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Urang bisi ditakdirkeun sagala digampilkeun ku Allah. Kumaha Ustad ngarah janten rahmat gitu kan ya. Karena ini yang tidak mudah itu Bu ya. Ieu teh panjang ieu teh pun rangkeunana teh. Panjang ieu teh nya. Dina Quran ge disebatkeun kirang langkung aya 13 ayat. Pada saat Nabi Muhammad lahir di Mekah, beliau disusui dibawa oleh Halimah Sa'diyah itu ke daerah Bani Sa'ad. Tidak disusui di Mekah, tidak. Karena Bani Sa'ad ini adalah kampung yang gersang. Kampung yang tidak ada binatang yang hidup. Tanaman pun itu di sana hampir tidak ada yang hidup. Begitu Muhammad dicanakadinya, ku Halimah Sa'diyah, lalu kemudian daerah itu menjadi subur. Jadi, kerenga istiqomahan lamun ku Allah diberi kenikmatan, yang pertama adalah hidup kita harus selalu diberkahi oleh Allah. Ada 4 cara agar hidup manusia diberkahi oleh Allah.
tangke opatna iraha deui we. Sumun pan sanes judul nu ieu ayeuna mah. Ada 4 cara kalau orang ingin diberkahi oleh Allah hidupnya. Anu engke teh bisa konsisten di mana diuji ku Allah teh, gitu kan. Ya. Punten bunya, urang diuji nu lain bisa, tapi aya ujian anu urang bakal berat, hese nanganina. Dan itu bisa kealaman ku sasaha. Begitu. Saya kira itu ya Bu ya. Jadi Muhammadnya, bukan tempatnya. Itu yang akan menjadi gambaran. Salah satunya biasakan kita bangun sebelum subuh. Mohon. Sebab godaan harta mah jeung kasenangan udang sare. Mohon. Dah keur can bogana naon mah tahajud wae atuh. Begitu segala aya kaberangan wae hirup teh. Mohon Bu, kersan boga manuk geranya, kersan boga manuk kudang teh subuh geura. Geus boga manuk jadi kaberangan, jadi kepihalan ku manuk kudangna teh. Karena begitu. Nanti ada 4 poin. Salah satunya adalah dia harus biasa bangun pagi, bangun pijau pil lailil akhir. Itu untuk merawat agar kita istiqomah ketika diuji oleh Allah. Mangga atau sudah jadi? Oh, mangga. Ibu. Ada istilah bala, nabluwanakum, dan ada fitnah. Ya. Itu kan artinya sama-sama ujian. Sama. Mohon penjelasannya apa bedanya gitu. Ya. Malahan di dalam Al-Quran kurang lebih dengan arti ujian itu kurang lebih ada 4. Salah satunya idibtala, kemudian yubtanun, imtihan, musibah. Itu ada 4. Imtihan juga ujian. Wa idimtahanallah alaihim. Itu kan kalimatnya imtahana. Lamun murang kali beres sakola, sok imtihan. Eta teh ujian. Nguji kemampuan tinu hasil diajar. Disebutna imtihan. Nah, aya deui fitnah. Ya, fitnah mah ujian anu ku urang teu diprediksi. Terang ieu mah. Teu puguh-puguh jauh muncul we eta. Ya. Aya deui musibah. Musibah mah kusabab kalakuan urang. Nah diuji kusabab urang ngadatangkeun ujian nu eta. Disebutna teh mu'asoba yusibu. Aya hiji deui namina idibtala. Idibtala mah keur ngukur kemampuan urang deukeut jeung jauhna jeung Allah. Matak Nabi Ibrahim piwarang mencit Ismail itu bahasanya wa idibtala Ibrahima rabbu bikalimatin. Tidinya ujian-ujian anu engke teh si jalmi teh ka Allahna kumaha. Begitu. Nah itu bedanya Bu. Ya. Urang mah duka nu mana diuji ku Allah teh dacan uninga. Sadayana ge goib. Ya. Mangga. Masih ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, dalam Al-Quran saya menemukan dua kunci. Kunci yang pertama surat Ar-Rum 30 ayat 59. Ya. Siapa orang yang tidak mau memahami Al-Quran maka hatinya dikunci. Ya. Nah, yang satu lagi surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya 59. Hanya di sisi Allah lah kunci-kunci dibuka. Cuma itu aja dan mohon Ya. penjelasannya. Jadi ada orang-orang yang hatinya tidak dibukakan oleh Allah. Jadi wa gulikot qulubuhum. Kuncian hatena teh ku Allah. Nyage dipaksa dibuka dan ditutup ku Allah. Nah,
Nanti dalam Quran surat Ad-Dariyat itu disebutkan ada beberapa poin manusia-manusia yang dia diajarkan la ilaha illallah tapi hese ngucapkeunana. Sakitu ngadinten la ilaha illallah rek maot mah hese Bu. Jadi ngorowot kanu nalkinanana. Malahan nyentak kanu nalkinanana padahal la ilaha illallah teh gampil tapi hese ngucapkeunana. Nah, di sana nanti diterangkan. Di antaranya adalah kasus Firaun. Firaun mah dikunci we. Begitu dikelalapkan ku Allah, tidak sanggup mengucapkan la ilaha illallah, tapi mengucapkannya ambantu birobi Musa. Kalimatnya terjadi gitu. Padahal lamun mengucapkan la ilaha illallah mah masuk ke surga. Tapi ternyata sudah dikunci oleh Allah. Termasuk Abu Thalib dikunci ku Allah. Begitu ditalkini oleh Nabi tidak bisa menjawab. Padahal nunalkinanana Nabi. Nya. Jadi nu kudu diomean mah lain anu nalkinanana. Nu kudu diomean mah urangna. Ditalkinan ku sasaha ge ari urangna alus mah gampil. Nya. Make jeung manggil ustad di Garut rek nalkinan. Pak Ustad ka dieu cenah ieu. Pun lanceuk bade pupusna. Ustadna ge di Garut atuh kaburu ku urang we atuh. Ya, karena itu. Jadi ada penguncian. Karena ada faktor-faktor yang menyebabkan dikunci ku Allah. Tos lah cekap sakitu. Entong namihan masalah di ka Ustad. Ya, kan lamun aya pertanyaan kan jadi namahan masalah. Mudah-mudahan tidak apa? Ya mudah-mudahan lah terus kita ada semangat belajarnya. Mangga sakitu Neng, cekap ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.